Beritahuan para pemirsa, Kompas lebih enggal terima informasi wong di Kompas TV. Sare Afti Amelda. Ratusan warga pinggiran kota Spanyol Valencia anu keterjang banjir bandang yang demonstrasi dina poe Minggu. Para warga ngelesatkan amarahna ku cara meledak-ledak karaja jeung ratu Spanyol anu keur ngajaan ka wewengkon anu katerjang banjir. Para demonstran nguliringan Raja Philip sareng Ratu Letizia nalika lompang ngalangkung balarea. Para demonstran nyarios peryogi bantosan bahkan ngagarawo ka kepala negara Spanyol salaku pambunuh sebab korban maut tina banjir bandang aya langkung ti 200 jelma. Mendemonstrasikan warga oge meledokkan batu ka raja jeung ratu Spanyol ku letak. Para demonstran ngira-ngira yen pamarentah telat dina ngingetkeun ngeunaan banjir bandang sareng nalika banjir kajantenan. Otoritas henteu tanggap dina nyayonggikeun layanan darurat. Dinten Minggu, jumlah mautna kusabab banjir bandang di Valencia sareng Porta ngahontal 217 urang. Samentara eta, puluhan jalma masih teu katang di wewengkon Valencia Wetan. Alatan lobana fatalite jeung karusakan disebabkan ku tragedi ieu nu dianggap musibah banjir bandang awon di Eropa sarpak 1867. Pemirsa, informasi ieu oge nutup rapat urang waktos ieu. Kuring pamit, hatur nuhun wilujeng ongi dugi ka Anjeun.